Hari ini mah proyekna gebesar guys alias leutik tah ieu euy soalna nyieun bedog tina ieu bayangkeun ieu leutik ieu urut kikir euy tapi asli ieu mah nu nitah euy ka urang teh lain urang yang haja nyieun ieu mah nu nitah gitu. Hayang nyieun bedog cenah tina ieu kira-kira teuing cik urang teh tapi cenah bae da ieu mah miniatur cenah leutik oge teu naon da ieu mah keur koleksi ari urang mah saukur nyumponan cik urang teh. Mangga wae tuan cing teh sok lah. Lah ieu disuguhkeun ka marane euy cara nyieunna soalna ieu unik gitu urang ge hengseur di sabenerna badak kakaraeun. Saumur jadi tukang panai urang kakaraeun nyieun bedog sigede kieu euy tuh jadi urang dipek-prekna ge teu moal make si jagur ieu mah. Soalna sekali mekprek bakal pejet langsung ku si jagur mah euy jadi make leungeunna ditaroktok saperikeun kieu paluna ge anu leutik we nu ancin kitu dan nu gede mah euy bakal reuaseun euy ieu beusina oge bener teh ngagurubug mah sigana teh ketinggalan ninggal karek ditempokeun oge. Tah jadi bentuk nama cenah hayang ciga bedog biasa we cenah jadi ngelempai-ngelempai kitu oke cik urang teh kieu beuneunan tah ayeuna urang lanjut karena langsung dibersihan lah langsung di naon di slap sapertikeun kieu lah nya cenah tapi mang cenah hayang cing alus we oke cik urang teh da urang ge moal asal-asalan kitu dari urang mah cing teh naon hayu wae cik urang teh asal wani piro we piro wani gaskeun sapertikeun biasa tah ieu euy tuh jadi nate sapertikeun kieu rupana teh nya tapi asli euy sia jadi nate alus pisan kitu matak maraneh lalajuan nepikeun ka akhir sapertikeun biasanya ulah poho jempol eta jempol suku urang tuh geus ditemongkeun pira ku jempol maneh teh diusikeun kitu nya sok usikeun heula atuh tah lamun geus ayeuna urang lanjut kana tahap selanjutna nyaeta urang sipuh heula soalna kecil-kecil oge nya urang cing seukeut we kitu bisi rek dipaken ngeureut tali kitu nya tali naon teh tali rapia tali kolor gitu tali naon pira kunya pake ngeureut era kitu nya teu neurak wah hal awet tina kikir tah ayeuna urang langsung cenah mang dah hayang disarangkaan yang digagangan oke cik urang teh urang kasih dadankeun we proyek eta modalin bagian urang tah ayeuna urang yang geus dibikeun euy kasih dadan si dadan ge euy seuri sia euy yang seurikeun cenah naon ieu nyen bedog usaha cik urang teh sok-sok ke gawean maneh teh cing teh aduh butuh duit mah tong sok loba carita cik urang teh sok loba komplain ieu mah pelanggan cik teh pelanggan mah cik teh raja kitunya pokona mah tuan ieu mah cing teh sok-sok we gawean tah ayeuna oke cenah urang gawean sapertikeun kieu teh si eta mah lah cenah ieu ancieun euy nyieunna cenah jadi moal loba itu ieu heuh sok-sok ku urang teh burukeun dibere waktu maneh 5 menit ieu kudu geus beres ayeuna nu bogana cita rek nyokot ka dieu soalna tadi kalebak heula ci urang teh rek meuli gemuk cenah oh cenah heuh dagoan atuh tah geus ieu euy moal lila teuing ku urang ditempokeunana dina ieuna dipotong-potong lah sapertikeun kieu teu naon nya nu penting ayeuna rada menarik we katinggalina heuh soalna urang oge rusuh ieu tah ayeuna urang langsung we sepilah hasilna mah nya sakedeung deui lah bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu tah ieu hasilna mah tingalikeun nya hade teu cik maraneh cik urang mah hade euy soalna naon cik unik urang di kakaraeun nyeun bedog segede kieu mah nya nuhun maraneh geus lajen pikeun ka akhirnya ieu nuhun.